wa syukur ala ni'amillah galangkungan qada jeung qadar Allah Ta'ala urang sadaya parantos didugikeun kana sasi anu kalintang mulyana buktosna sasi Ramadan. Cek sebagian masa si Ramadan teh sasi ngadurungna pirang-pirang dosa urang sadayana. Lamun biasa urang ngajalankeun syariatna, lamun teu ngajalankeun syariat mah nyaeta wallahu a'lam sanaos ieu sasi mulia tur dimuliakeun ku Gusti Allah kudu mulia. Cantang kudu sadayana meunang nyaeta pangampura Gusti Allah. Lamun nyupri mah insyaallah kadituna bakal meunang pangampura Gusti. Da urang mah ngajalankeun syariat, bahasana syariat Islam. Kumaha kitu wayahna atuh umat Islam bila mana diparentah ku Gusti Allah jeung di mana dicare ku Gusti Allah diparentah buru-buru dijalankeun bila mana dicare wayahna dan eta urang perkara dipikasa tapi dicare ku Gusti Allah wayahna kudu ditinggalkeun. Namun margina sabab urang bahasana sebagian hadis Rasul sering kali bisa dibahas yang dibaca ya teh. Tiga nama usaha terima bahasa anu kasar dari halaman selesai. Kita hadis tapi hese dan dirarakeun kana diri pribadi urang sarerea. Saur Nabi raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa umma wa bil mu'minina wal mu'minat ikhwana. Urang rumasa bahasana ridho di pangeranan kujenenganana Gusti Allah. Lamun urang teu ridho wayahna eta disingkahkeun ku Gusti Allah. Koma teu ridho kana qada jeung qadar Gusti Allah. Cek sebagian keterangan lamun urang teu ridho kana qada jeung qadar Allah artina penentuan Gusti Allah pek anjeun nyangan nyaeta pangeran sareng kami pek nyangan nyaeta bumi ganti bumi kami. Eta geus di hartina geus dinaon geus disieun ulah cari di bumi kami saur Allah. Lamun teu ridho jeung kana qada jeung qadar Gusti Allah. Lamun benar-benar urang ridho nyaeta di pangeranan kujenenganana Gusti Allah, urang teh wayahna teu menenteu. Bila mana urang diparentah ku Allah contohna atiullah, diparentah urang ku Allah nyaeta atiullah wa atiur rasul. Urang kudu turun ka Allah jeung turun ka Rasul wayahna. Da urang ridho nyaeta di pangeranana ku Gusti Allah. Cek Allah atiullah turun anjeun ka Allah tegasna ka kaula wayahna kudu turun. Bila mana turun ka Allah kudu urang turun kana parentahanana Gusti. Cek Allah aqimus shalah, cek Allah teh parentah kudu salat wayahna. Urang teh kudu salat peda urang ridho nyaeta di pangeranan kujenenganana Gusti. Cek Allah kudu dipikari urang diparentah nyaeta as-shalah. Artina aqimus shalah kudu ngajeunkeun kana salat wayahna. Kudu salatan urang bener-bener urang ridho di pangeranan ku Gusti Allah. Namun margina urang diparentah kudu salat cek sebagian datarana nyaeta awalu mayunasabu yaumal qiyamati as-shalah. Jadi pang awal-awalna nyaeta dina poe kiamat dihisab nyaeta deui bintang ti salat. Eta numpang awal-awalna dihisab dina poe kiamat nyaeta salat. Cek sebagian hadis anu seje lamun beres salatna bakal beres sakabeh amal-amal anu sejena. Lamun urang teu beres urang dina salatna hartina rusak salatna kadituna cek sebagian kataran rusak sakabeh amalna. Nu jadi sabab as-sholatu imaduddin.
Ari salat teh eta mangrupakeun tihanna agama. Man aqomana faqad aqoma din sing sahajalma anu ngadegeun kana salat sarua jeung nantungkeun kana agama. Berarti lamun urang aya nangtung dina agama, buktina agama Islam, atuh salah sahijina urang kudu ngalaksanakeun parentahan Gusti Allah da pedah ridho diparentah ku Gusti Allah. Nyaeta salat. Itu wayahna ari salat diantawisna anu wajib disebutkeun fardu namina nyaeta sapoe sabeting 5 waktu. Sadayana ieu parantos bujang-bujang bapak ibu ayeuna para pemuda-pemudi kadang-kadang barangkali apaleun sapoe sabeting nyaeta anu wajib fardu hukumna dina salat teh nyaeta 5 waktu. Ngacek sebagian keterangan kurang mampu angkat subuh uih maghrib ya begitu, angkat subuh atau uih kurang lohor, angkat enjing kurang uih lohor kasoran kurang. Tapi nah kurang rek ngangkatkeun tangan kurang kalimat kurang takbir rek ngajalankeun parentah Allah salat teh namina kacida urang. Paengan dawuh Allah dina Al-Qur'an. Jadi saatnya nyana salat eta berat ka pina-pina. Laka biratun berat ka pina-pina. Terkecuali jalma anu khusyuk. Lamun urang nyaeta encan khusyuk mah pasti rasana bakal berat. Lamun keur jalma anu khusyuk mah moal rasa berat. Bukan bisa gitu, atuh urang teh lamun urang ridho diparentah ku Allah, jeung urang ridho dipangeranan ku Allah, wayahna gerak kudu ngalaksanakeun sakabeh perkara anu datangna ti Gusti Allah sallallahu urang teh nyaeta ridho dipangeran ku Allah. Diparentah urang ku Allah teh wayahna saatosna ngalaksanakeun salat nyaeta anu 5 waktos, tenang ayeuna dina sasi Ramadan. Saatosna ngalaksanakeun salat anu fardu urang teh wayahna kudu urang ngahirupkeun dina pentinganna sasi Ramadan ngalaksanakeun salat anu sunat nyaeta tarawih. An salat tarawih teh beda-beda aya anu 11 rakaat sareng witir. Aya anu 23 rakaat nyaeta sareng witir. Tarawihna mah 20 rakaat nyaeta ditambihan ku salat witir 3 rakaat. Cek sebagian mah kadang-kadang nyaeta bisi cek sebagian keterangan mah lamun urang ngalaksanakeun salat witir teh cek sebagian biasa make kunut. Bujang-bujang tina tengahna urang sapertos ni tengah-tengah sasi Ramadan ti awal oge bisa make urang kunut. Ngan dina kabiasaan di urang mah dina tengah-tengah teh gitu mah. Itu padahal di awal oke bisa berang dilaksanakan gitu. Nganti masalah kunut kade cek sebagian hadis Rasul kantos nyaeta salat nyaeta ngamoku kunut sabaraha waktosna sasasi lamina saatos sasasi teu fungsi ngalaksanakeun nyaeta kunut deui. Padahal mah cek sebagian keterangan anu saja nyaeta Rasul nyaeta ngaos kunut setiap sholat subuh nepi ka dikantunkeun ieu alam dunia atina mugi ka mau teu pernah jadi teras tandina nyaeta sholat subuh. Mana urang mah nyaeta ke akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah nyaeta madhabna madhab Syafi'i setiap subuh sok ngalaksanakeun maca doa kumaha sakitu urang sadaya geus kitu diantawisna kawajiban urang nyaeta ridho diparentah
ku Gusti Allah aqimus shalah wa atuz zakat. Bila mana geus nisab urang nyaeta urang gaduh urang contoh 1 juta aya hak keluarga sabaraha 25.000. Karena eta teh keur ngabersihan harta urang peda eta harta teh lain urang ukur aya hak anu sejenna itu tina 1 juta sabaraha 25.000. Wayahna bila mana urang gaduh aji sapersa kitu nya hak kewajiban kudu dikeluarkeun 25.000. Geus kitu aqimus shalah wa atuz zakat. Yumpana kana nomor anu kasabaraha nyaeta nu kaopat puasa dina bulan Ramadan. Dawuh Allah dina Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Lamun rumasa diri pribadina mukminat eta teh diparentah ku Gusti Allah kutiba geus dipardhukeun alaikum ka aranjeun naon asyamu puasa. Jadi bayahna kenyumponan rukun Islam nomor kaopat diparentah puasa nya urang kudu puasa. Yang di alam dunia dengan sifat papasan aya anu sholat pasti aya anu teu sholat. Lamun aya anu ngaluarkeun zakat pasti aya sagedeungeun anu teu ngaluarkeun zakat sanaos atos nisab. Nyaeta urang ngajalankeun saum puasa pasti bakal aya anu teu saum. Kumaha sakitu urang sadaya lamun urang ridho diparentah ku Gusti Allah ubayana urang kudu turut kana parentahan sabab ridho dipangeran ku Gusti Allah. Bila mana dicari ku Allah wayahna kadang-kadang bahasana zaman kiwari mah lain ayeuna wae nyaeta bahasana tonan jadi tuntunan jadi tonan. Kadang-kadang pujen-pujen karena sunnah, tebih karena wajib, kadang-kadang eta teh henteu, kadang-kadang naon kitu makruh acan. Bahkan hukumanana dosa, tapi kadang-kadang geus urang resep mah sok ditinggal dicare ku Allah, wayahna eta teh. Itu nah yang resep tapi dicari ku Allah pasti kudu wajib ditinggalkan. Dapat kalimatna raditu billahi rabban. Ridho sebagaimana nyaeta abdi sadaya nyaeta puji dengan anak Gusti Allah. Ya. Dina saat anu ayeuna insyaallah aya salah sawira hadis nyaeta 4 golongan anu bukti eta 4 golongan teh nyaeta datang saged lawan surga kalawan teu ningali dihisab teu ningali disiksa. Wih, 4 golongan nyaeta bukti dina poe kiamat datang nyaeta 4 golongan saged lawan surga kalawan teu ningali dihisab jeung disiksa. Mana 4 teh? Hiji nyaeta al-alimul ladzi amila bi ilmihi. Nyaeta jalmi alim anu ngamalkeun eta jalmi alim kana ilmuna. Artina jalmi anu kuningan anu terang. Eta mah jalma anu terang teh diantarisnakeun oleh urang dipasihan terang ku Gusti Allah ilmuna Allah melangkungan guru urang
Eta teh alim hatina uninga gitu, uninga eta teh. Ta eta teh jalmi anu ngamalkeun kana ilmuna eta jalmi tah eta jalmi teh bakal dideukeutkeun jeung lawan surga kalawan teu ningali dihisab jeung disiksa. Sedangkan jalmi alim tehnya diantawisna jalmi anu dipaparin uninga sebutkeun para alimil ulama. Ari para alim ulama mah nyaeta anu ngamalkeun kana ilmuna yakin bakal dicagetkeun kana lawanna surga. Sedangkan hadis anu sajen ngaturkeun kun kudu aya anjeun aliman muta'aliman mustami'an. Cek Rasul kudu aya anjeun hiji kudu aliman kudu urang mampu mah kudu ngajar ngadidik. Artina mapatahan. Dalam urang gaduh ilmu kudu dipapatahkeun. Atawa urang diantawisna minimal kudu diamalkeun. Gaduh urang ilmu teh kudu dipapatahkeun, artina kudu diajarkeun. Eta teh naon bagina sabab diparentah ku Rasul kudu aya ma'aliman, artina kudu ngadidik. Lamun aya urang ilmuna itu artina kudu dimanfaatkeun, kudu diamalkeun gitu. Sabab lamun urang gaduh ilmu teu diamalkeun saur hadis sejen al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu teu amal sarua jeung tangkal teu buah-buahan. Kumaha sakitu urang sadaya bila mana gaduh ilmu payahna we. Gaduh urang nyata ilmu paranti wudu. Amalkeun doa. Paranti wudu. Paranti urang kudu gawe wudu. Apa jampe sholat itu amalkeun. Bari praktik sholatna eta amal. Jeung ilmu anu sejen-sejena sakan ulah sapatos anu neme urang boga ilmu teu diamalkeun eta teh saperintah kang teu berbuah. Jadi urang teh boga ilmu tapi teu aya ganjaran. Sababna teu gaduh ganjaran sabab teu dipigawe. Atuh urang meunang ganjaran kumaha sabab dipigawe ge gaduh mah gaduh alatna anu teu dipake eta alat. Atau moal karasa manfaatna jeung moal karasa urang nyaeta ganjaranna tina eta atawa urang mah hasilna gitu. Sareng anu sejenna cek sebagian keterangan hadis sejen lamun urang nyaeta sebutkeun ieu teh alimun nyata jalma alim. Sok dimana para alim ulama lamun urang saling sajongjongan jeung para alim ulama eta teh leuwih alus tinimbang urang ibadah 40 tahun. Tuh. Lamun cari. Cek sebagian hadis saja lamun urang jaro ka para alim ulama seperti urang jaro ka para nabi. Lamun urang nyaeta aya ulama ngantunkeun urang ngalangsa karena ngantunkeunna para alim ulama. Eta urang leuwih alus nyaeta guna langsa eta tinimbang urang nyaeta ibadah anu maraos sahid 1000 itu eta urang karek itu kan urang ya Allah nyata rasa
Da urang teh fungsi contohna sore ngahalkeun ka para alim ulama jaro kabur. Gitu. Kumaha bisa kitu atuh di antawisna urang teh hiji kudu dijadikeun urang teh jadi nyaeta jami'an Allah tapi urang awurukan. Lamun aya eta ilmuna. Lamun teu kitu atuh urang teh ngawuruk henteu ku nabi diparentahkeun kudu aya anjeun muta'aliman diajar. Urang nyaeta ngajar henteu atuh kudu daek diajar hartina tolak. Sabab tolak teh wajib hukumna fardu. Seringkali eta hadis sok dicarioskeun atau didugikeun. Tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Itu nah kumaha mana urang kudu diajar teh beda urang nyaeta diparentahkeun ku Gusti Allah kudu ibadah. Ari ibadah kudu make ilmu. Dan cek sebagian katarana aya salah sahiji hikayat nyaeta ti Rasulullah kanjeng Nabi sumping ka hiji masjid atawa ka panto masjid ningal kanjeng Nabi ningal iblis keur nantung ruga rego artina nyaeta bari asup ka masjid. Dia keur urang patokan. Eta iblis ditanya ku Rasulullah, "Hei iblis, ari anjeun teu kenal cicingnya eta di pantok masjid siga edek asup ngan anjeun rugar kok bahasa urang mah kitu." Jawabna iblis kumaha? "Kaula edek ngagoda nyaeta ka jalma anu keur salat. Tapi kaula sieun ku jalma anu keur sare." Panane? Nya. Nah ari kudu sholat teu sieun tapi kudu sare sieun. Saur Nabi nah ari anjeun teu sieun kudu sholat pan sholat teh eta teh keur ibadah. Sholat teh eta keur munajat ka Gusti Allah jeung pangeranana. Pan eta teh keur sholat nah ari anjeun teu sieun kudu sholat. Ka sieun kudu sare. Sebutkeun ari sarete teh goplak artina bohong. Ari sarete nyaeta henteu mikir, henteu ibadah. Tapi nah ari kudu salat beusieun, ari kudu sare sieun. Cek iblis jawabanana, memang kaula rek ngagoda kanu salat, kalan kaula sieun kudu sare sabab eta jalma anu salat teh jahilun bodoh. Ari jalma anu bodoh salat gampil ngaruksakna digodana nyaeta digoda ku kaula gampil bisa. Jalma anu bodoh mah lajeng keur salat gampil. Tapi eta jalmi anu keur sare jalma alimun jalma alim artina uningan jalma seueur ilmuna najan sare tapi atina nyari. Sieun kabulung nyari sieun dibereskeun eta jalma anu keur salat. Ku jalma anu sah urang teh biasa disandak kesimpulan jalma bodoh mah gampil najan keur ibadah gampil digodana ku setan. Tapi jalma anu alim mah bujang-bujang keur ibadah ku sarena sieun eta iblis. Tah teh kade cek sebagian keterangan anu seje deui ayeuna mah bodoh tina masalah agama tidak kurang. Beda bodohna zaman kapungkur. Zaman kapungkur mah cek sebagian guru guru simpul di kapungkur mah lalakon nyebarkeun ada nyebarkeun nyaeta agama Islam teh ngawurukan hayang naon hayang ngajarkeun agama Islam papahna teh lain ukur 1 kilo 2 kilo. Bari kapungkur ya Allah patoy bahasa kapungkur mah nyata lamun poe ngundang mun poe kobor lamun kurang leueur meunang kitu lamun kurang poe meunang center bahasana atawa obor lamun kurang hujan
urang dengan payung. Eta teh bahasa sapertos kapukeun mah kitu. Tapi ayeuna ya Allah ya nanya gitu. Karena saur Nabi engke mah geus ngaturkeun kaula lain beuki alus tapi beuki awon. Kade urang ta urang teh nyaeta lamun teu jadi nyaeta urang ngawuruh atuh teh jadi mustami'at hartina urang enon muta'ah liman hartina anu diajar sok atuh diajar. Urang bab urang sasuci, bab urang toharoh teh, bab urang salat sing bener urang dina pikirna sing beres urang dina ilmu fikih anu ngatur dina masalah ibadah atuh urang teh geus kitu sing beres dina masalah akidahna tauhidna sing alus tauhidna kayakinanna ngan kade dina saat anu ayeuna akidah teh seueur patekada teh seueur patekada teh beda-beda gitu keyakinan tah urang mah akidahna teh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seueur pisan anu kaluas dina akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lamun ninggal kana hadis anu sejen sanajan eta jalmi nyaeta getol ibadahna, getol salatna, melaksanakeun hajina, aluarkeun zakatna, infak jeung sedekahna. Puasa dijalankeun ngan jakal kaluar dina akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu ibadahna moal diterima itu urugina. Padahal mah Al-Quran jadi ukuran jadi imam hadis kadang-kadang sarua hadisnya kan kadang-kadang dina akidahna benten patekadana benten tak kade urang kudu syukur ka Gusti Allah nyata nyuhunkeun ka Allah teh mugi-mugi ditetepkeun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hari organisasi mah anu nuluykeunana nyaeta urang mah NU. Ari NU teh anu nuturkeun nyaeta anu teu pernah pegat ti Rasulullah nabi ka sahabat nyaeta asbahut tabiin ka ulama kudu dikaluhur urang sadaya teu pernah putus. Kudu sakitu urang mudah-mudahan nyuhunkeun ka Gusti Allah nyaeta mugi ditetepkeun nyaeta hiji akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nu kadua nyata urang mah organisasina NU ari NU teh nyata Nahdlatul Ulama. Gitu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu ya teh sadasana mah dina sesi Ramadan asa benten suasana teh mohon kadang-kadang lamun anu getol kadang-kadang atos didamel ya kadang ruse ibu-ibu lulus sebab kedua dengar mohon ini tak publik itu lalunan ya kan pilih gitu makanya ya teh ibu pakai salon teh ini tak publik kadang-kadang musuh kieuman sok dulu wae ibunya. Kadang-kadang anu aya mah kadang urang teh sok obo wae. Harus dilaras. Beda aya hadis. Ayeuna lamun jalmi anu saum daripada urang seueur kaluar bari teu bisa ngajaga ngariksa jiwa raga urang. Artina panguping urang atau napi urang paningal urang atau napi bisa urang langkung saya cari atau lamun biasa ngajagi ari biasa ngajagi mangharap saurang bersau pe kalau teh didamel mah bila mana urang bisa ngajaga pilih kurang teh anas kurang saut tapi itu bisa ngajaga ngariksa nyata bisa kurang itu bisa ngajaga ngariksa kurang sepi kurang itu bisa ngajaga ngariksa nyata paningali nyata sosa kurang oh ya nah aku itu mah gak mustahil cari
atau opo. Saya sebagian kata hadis jalmi anu saum nyata opo eta kubulan gulingna bulan guling nyagigir kaditu kadina eta menang ganjaran itu daripada anu among bari teu bisa ngajar dan alisa dirina kade jeung bulan teh anas urang dimimiti mete panompoe tapi kasuruh panompoe eta nahan lapat tidak ada tapi teu bisa ngajaga diri pribadina tina lisana tina pagupina tina paningalna eta teh aya eta nilai ibadah ganjaranana cuma urang menang apa tidak ada bisi gitu bukan desa gitu kuede anu bae urang saya hiji urang teh kudu jadi alimah anu ngawuruh teu bisa ngawuruh atuh musta'aliman urang diajar teu diajar atuh urang teh mustami'an urang teh tungsi nyoret atau urang kitab mawa kitab ngelek diajar teu atau ama Quran urang teh disorongkeun teu atau kita disorongkeun teu urang teh tungsi kitu hartina tolak ya tadi ada atuh urang teh mustami'an ngopi Kayaknya seperti itu tadi disebut mustami, anu ngopi mustami'an. Dari itu munculannya Al-Quran, katanya kayak kita, nilai kita, fungsi itu, bapak tulis sahabat, nya kujang-kujang itu, para pemuda itu, tahu rantai kolam itu, rantai ada jadi mustami'an, ulah dijadikan nomor keopat, nyata urang aliman itu, muta'aliman itu, mustami'an itu, begitu bakal guna kemudian nyata lalu urang nomor keopat segala gitu. Dan ibu diantarisna punten dena sasih Ramadan teh nyata urang dina alaksanakeun saum kudu urang apal diantarisna apal anu matak ngabatalkeun apal anu matak karuksan ganjaran kana puasa diantarisna ibu kudu ingat lamun urang menuju saum kade hiji ulah nyaritakeun kagorengan batur kade kagorengan batur pasok kana ibu dina saum kade ibu yang haruskeun kawana anu senes eta teh matak ngalungikeun ganjaran puasa nu kadua secara singkat nyaeta ngamimah ngadu domba gitu. Ngadu domba nyaritakeun antara contohna si fulan nyaritakeun ka contohna lamun Umar kaki jahit bahasana. Umar nyaeta nyaritakeun Umar kaki jahit. Tak gitu contohna ngadu domba sangkan nyaeta pasean atawa sile awon akibat dina naon dina ngadu domba. Artina ngamimah kan eta aya ganjaran. Nu kadieu nyarita bohong eta teh leungit ganjaran anak puasa. Jadi puasa mah puasa, bahkan urang nebihna tina perkara anu mata kabatal puasa ditebihan. Buang teu, maron teu, beuntan. Diantarisna utang teu, kitu nya. Jimat teu tibeurang. Tapi lamun teu bisa urang bisa ngajaga eta ngariksa tina masalah pembatalan urang puasa atanapi contohna ibu berpuasa begini bisi ngarolek cepil ngahaja atawa urang ngarojo paklian pangamun teu meunang gitu teu meunang eta teh diantarisna pilih gitu lamun nikah nya kusikatan biasa teu make odol lamun siang cek sebagian malam anjing biasa ngecek pilih didetik kana makruh lah mending orang eta mah nikah mah menimbulkan atau subuh nya gitu dia tahu dari mana anu mata karuksa kana ganjaran puasa nya eta diantarisna urang ningali kalawan make sahwat ningali make sahwat eta ngalungikeun ganjaran
Kuris itu kudu bisa aja agar selaras eta teh. Saya juga bisa sebagian keterangan nu saja puasa bakal nyapaatan ka ahlina. Ramadan bakal nyuhunkeun ka Gustina nyaeta nyuhunkeun kanu apalun eta Ramadan ka ahlina Ramadan. Jadi urang teh mudah-mudahan ngalaksanakeun puasa dina anu ayeuna jeung anu atos nyaeta sasi Ramadan kenalun ka urang. Nyamun sabab saur Allah Ramadan pek anjeun hayang naon eta Ramadan nyaeta muringan sakabeh jalma dina poe kiamat nyokotan eta Ramadan ka jalmi anu kenali artina kanu ngajalankeun puasa dina bulan Ramadan tah lamana jalma anu puasa dina bulan Ramadan eta Ramadan kenali eta jalma anu ngalaksanakeun puasa sanajan eta jalma ngaku abdi puasa tapi eta hartina bohong dina ucapanana eta bulan Ramadan moal kenalun moal kenalun dicopot disobrokeun di hadapan Gusti Allah terus rek saur kitu saur Allah Ramadan ari anjeun geus kitu hayang naon saur Ramadan sasi Ramadan kaula hayang dijami di mahkotaan nyaeta kalan mahkota keagungan eta jalmi di mahkotaan segeun eta mahkota teh mampu nyapaatan kana 70.000 jalma besok 70.000 jalma mana kita saudara-saudara teh sangkan ieu Ramadan urang kenalin ka urang sararea lamun urang rugi nyaeta jalma anu teu kenalin ke dina pegangan sasi Ramadan rugi kabina-bina gitu. Anu salajengna manawi ka sigan maka ieu ka haturkeun sadaya. Nu kadua nyaeta anu caket lawan surga kalawan teu ningali dihisab jeung dina disiksa. Anu opat golongan nomor kadua teh eta al-hajjul ladzi hajja nyaeta jalmi anu ngalaksanakeun munggah haji alladzi anu hajja munggah haji eta jalma kadituna bighairi amalil fasad nyaeta kalawan teu amal anu ruksa lagi bahasa cacakan haji maha haji tapi amal maha awon kantos kaditu munggah haji tapi teu sakedik jalmi anu ngahaji bahasana kubur haji na we bahasa yaitu tapi kurang tingkah lakuna atawa kewajibanana teu dijalankeun tah teu ngajalmi eta teh amal-amal anu pasat anu ruksa tah anu caket lawang surga teu make naon teu dihisab jeung disiksa mah eta jalmi anu ngalaksanakeun haji bari amalna anu sae anu teu fungsi ruksa eta amal-amalanna tah eta hajina bakal ngajamin kasalamatanna itu bakal asup ka surgana Gusti ngan keteh proses deui teh gitu. Nah, makina urang kudu haji sabab urang nyumpona kana rukun Islam nomor kali mun nomor kali mah. Hah? Nomor kali mah sok dilap deui. Talam geus disopo wayahna. Lamun geus mampu di jalanna eta teh kudu eta teh diparentahkeun ke umat Islam. Lamun cek sebagian keterangan hadis sejen, lamun jami geus disot teu ngalaksanakeun haji eta teh ulah cakat-cakat sareng naon sareng kami hatina moal caket sareng Rasulullah tebih jeung Rasulullah ujung sapaan da tebih dina naon ti duduna Allah di Rasulullah kade ulah caket di makom kami begitu. Jadi kewajiban cek sebagian keterangan al-hajju ashhuru ma'lumah. Faman farada fihi al-hajja
wala rofasa wala fusuko wala jidala bil hajj dipalentar Gusti Allah lamun jalma anu geus iso wayahna kudu ngalaksanakeun haji. Alhamdulillah urang sadayana senajan can ayo muga haji karek umroh mohon ya. Alhamdulillah mudah-mudahan nyata umrohna umroh anu mabrur ditampi ku Gusti Allah nya. Doakeun urang sadayana anu ngalaksanakeun haji mudah-mudahan hajina anu mabrur jeung mabrur makbul jeung makbul anu sae anu ditampi ku Gusti Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan urang sadaya mudah-mudahan urang dilaksana sabab ada mah kalawan make syarat muka haji manya sapertos dia jatah. Fardul Islam teh dibagi karena dua bagian, hiji bisartin, kedua bigori bisartin. Anu bisartin nyata aya dua, hiji zakat, kedua muka haji. Eta mah make syarat. Hiji kudu iso jeung kudu mampu di jalan. Manis tato ilaihi sabila anu berhaji. Ayeuna anu teu bigori bisartin kalau teu make syarat mana? Hiji nyata mengucapkeun dua kalimat syahadat, kedua nyata salat, katilu puasa. Eta kitu. Kumaha sakitu urang sadaya nyata jalmi anu ngalaksanakeun haji kalawan teu urang amal anu pasat anu rusak anu awal teh eta jalmi bakal dicicingkeun caket lawat surga. Kumaha sakitu urang sadaya nyuhunkeun ngan kade cenah abdi teh jalmi bujeng-bujeng keunggaha haji. Ayeuna urang bade angkat jaroh wae sok aya geuningnya jaroh ka waliullah ka wali anu salapan ya sebenarnya bujeng-bujeng teh aya ongkosna bujeng-bujeng haji urang bade jaroh ka waliullah teh bisa gitu misalnya aya perbandingan antawis urang jalmi anu pakir jeung miskin sarua dina nilaina urang ganjaranna saperti haji mana ulah eureun nyaeta 40 kali nyaeta salat Jumat anu teu kasalah. Artina teu eureun 40 kali sarua nilaina nyaeta ibadah haji. Tuh gitu. Ya Allah mah. Dengan ese ma'al yusri yusra. Nah gampang. Gitu. Mana udah makan dia salat Jumat berapa? Nya kade urang agar mah urang fakir miskin ninggalkeun kewajiban agar mah urang di alam dunia ribu ngomong ke di akhirat teh ibadah mah leuwih naon sababna di dunia mah lamun ribu eureun heula mun digawe eureun heula bisa eureun tapi ke di akhirat mah moal biasa moal lamun menang siksa terus we disiksa. Itu kemah lebih ribu agar di alam dunia sangsara pek di akhirat lebih sangsara gitu nanti gitu ada kudu urang dipakai akal pikiran gitu dimuliakeun urang teh di mana anu sejena lamun dipake akal jeung pikiranna digunakeun lain nuturkeun hawa nafsu. Dan cek hawa nafsu mah ibadah teh harorea alim bertentangan dengan hawa nafsu daripada urang lain atau labul di dunia jaman kiwani jabal leuleus jabal lumse jabal lapar jabal ada kata geuring sare. Padahal menang ganjaran dua, hiji ganjaran tina puasa, kedua ganjaran tina labul ilmi. Komo lamun urang sadi urang tadi di tempat-tempatan bari urang zikir ka Gusti Allah, zikir maca Quran, zikir aya naon dina hate, tasbih, tahmid, takbir atau istighfar dina hatena eta kakempelan dina iringan dilebetkeun zikrullah. Ieu teh cek sebagian keterangan ieu teh dijadikeun patamana surga.
Lamun ayeuna ngariung tanpa dikir ka Gusti Allah eta dina sarua jeung ngariungan eta jalmi teh nyaeta ngariung bangke imar. Kade ngariung we tanpa dikir terasa beriungan kumpulan dina hiji kumpulan tapi urang teh poho ka Gusti Allah teu dikir ka Allah teh eta sarua ngariung bangke imar. Ya benar. Gitu. Secara singkat nu kadua eta nyaeta jalmi anu ngalaksanakeun haji anu teu fungsi nyaeta amalna amal anu awal. Nu katilu nyaeta wasalisus syahidul ladzi qutila bil ma'rifat. Nyaeta jalmi anu maot dibunuh dina pamperangan. Jadi syahid kadang-kadang. Aya mati syahid teh. Sebutkeun jihad, aya maot tapi sakit teu sagede jeung jalmi anu ti Indonesia dek jihad itu hoyong bali. Apa hoyong maot dina naon? Dina jihad, dina perang, sangat mau syahid aneh kan. Kade urang mah. Judulnya tah dina perangan maot eta eta bakal didegetkeun jeung lawang surga teu make dihisab jeung disiksa masa kade aya yang tawisna lamun emut kana katerangan lamun ngabunuh diri itu eta calon neraka lain tau surga tapi seueur jalma kadang-kadang mawa bunuh diri eta teh lain calon surga calon neraka sok teh dina Al-Qur'an atuh dina Al-Qur'an jelas anu bunuh diri teh eta teh lain calon surga calon neraka kade bisi ieu bisi gitu bisi kade teu jalanna salah pek bunuh diri eta mah silakan 12 begitu mah gitu kade seperti itu bisi urang kapan olahan itu para ruku terus orang kadang-kadang itu palingan teh sebagian guru lamun jalmi geus kapilah resep ngajar salah akal rasana teh benar ngajar salah ati benar gitu ulah mudah-mudahan bisa bikin tina urang nyaeta jalan-jalan umat nyasarkeun nya urang teh nyuhkeun ka Gusti Allah urang teh anu pagituna ti guru-guru urang anu teu pernah udah jeung kadituna Rasulullah mau syahid lamun ningal kana sebagian keterangan mau syahid di antawisna punten anu kabakar eta debet mau syahid anu nyeri beunteug terus maot pun nyeri beunteugna maot syahid syahid eta anu nyaeta ngalahirkeun terus maut anu ngalahirkeun ibuna ngalahirkeun terus maut syahid anu katirnihan huruf kulongso eta syahid anu titeuleum di dina cai itu syahid aya perang wae pada Rasulullah itu cek Rasulullah jadi anu jadi betul mau syahid sebenarnya benar biasa lagi nu kadua anu kadua nu katilu anu ngalahirkeun nu kaopat anu katinya apa anu kalima anu maut dina jalan syahid itu maut syahid 5 anu ulah aya seperti kitu nya tara mah teh teu ibadah sujud ka Gusti Allah aya kitu pak kitu nya berarti mudah-mudahan urang nyata maot husnul khotimah monya begitu jadi di masalah syahid mah lain urang angkat senjata urang
perang wae. Bahkan saya sebagian hadis saja anu saja mah dia kalau menjelma dia kata berangkat senjata perang bari anu urang contohna urang jeung urang eta teh lain calon surga. Lain calon surga. Calon neraka gitu. Neraka deui bisi salah manaan. Gitu. Anu salajengna nyaeta anu sakat lawan surga dihisab jeung teu disiksa teh nyaeta asy-syaqiyyul ladzi tasaba malan halalan wa anfaqahu fisabilillahi bighairi riya'in. Jalma anu bereha, jalma teh bereha alladzi anu iktasaba adil dia teh nya kasab malan kana harta halalan anu halal. Anu halal wa anfaqahu jeung nanapakeun eta jalmi kana eta harta fi sabilillah dina jalan Gusti Allah. Resep daek infak, tapi infak ada bisi salah mana infak. Pada aya infak aya infak wajib teu meunang teu. Kadang-kadang saminggu 25.000. Ada dimana teh kadang-kadang dihitung nanti tina kehasilan aya kitu hasil sebulan sampai sabaraha lamun dihitungkeun sabulan sabaraha tah dicokot infak eta teh wajib cek manehna ulah itu bahkan ku infak aya nepi ka ngaluarkeun ngajual budi ngajual serang ke infak ge di iming-iming kunaon usur ya aya deui macana Allah ngadamal eta capek di ala anu batur keurang da eta sedang Allah kabeh ge Allah seperti syariat lu Allah keurang keurin pakena eta itu aya deui hayap ka tempat manehna ieu teh ada murah dan di tempat murah dipunci tah kade geus kitu menjaga deh karena ayah-ayah ke tempat orang ayah mah orang kade dipunci itu urang itu ya tak gitu ini banyak sekali gitu. Tapi kadang-kadang kita sendiri tapi lupa muncul ke lebih mana udah mandi kali itu jalmi an mana sahihun an berehan rajin urang sapertosna naon napako atawa sodako atau urang sodako jariah atau napi urang zakat dek zakat harta dek zakat ge zakat fitrah teh bisa di awalna bisa zakat fitrah ngan biasana ada maksud dia tungtung ngumpulkeun mangga bisi bade kuruin mangga bade kunaon mangga kubeas mangga di awal bisa bisi majadeun teu bisa dikumpulkeun gitu ngan dibagi mah ke dina ngumpulkeun mah teh ayeuna ge mah gitu dina waktu hari tawae bisi gitu biasa teh ayeuna oge dikumpulkeun ngan grama umumna kewe dina akhirna zakat fitrah sabab lamun urang puasa teh zakat fitrah eta teh cek keterangan mah nyaeta budak budak atuh teu jadi beres na puasa teh kumaha teh zakat fitrah itu. Nes itu ulama ngadoa. Ngasatacana eta ngadoa nyaeta teh eta opat golongan nyaeta parebutan hayang pageula-geula hayang asup ka surga anu pa awalna. Cek anu mau sahid hayang diheula asup ka surga. Cek anu haji laksana haji hayang asup ka surga anu pageula. Anu sapertosna sahihun anu berehan hayang pageula asup ka surga. Eta ulama ngaturkeun doa ya Allah abdi beres hasilna perkara hasilna ilmu sababna nyaeta jalmi-jalmi anu berehan.
sababna nyata hasilna abdi ibadah sababna anu berea salikna tempatna ayeuna urang majlisna masjidna pondokna sabab jalmi-jalmi anu berea ya Allah mugi-mugi dipayungkeun asup ka surga jalmi anu berea eta adalah agama ini itu kumangga sakitu pabulu-bulu eta jalmi hayang paheula-heula Allah putus malaikat Jibril wa ajin huma itu al-4 golongan. Lupang awalna saha anu ditanya jalma anu maos sahih. Ditanya ari anjeun di alam dunya geus migawe naon? Jawab eta anu maos sahih kaula geus dibunuh dina peperangan karena nyupri karidwan Gusti. Eta jawab saha? Jawab anu maos sahih. Saur malaikat Jibril ari anjeun apalna kana ganjaran maos sahih ti saha? Jawabna cek anu maos sahih muallimika si para alama alimul ulama di ulama apalna ganjaran maos sahih. Lajeng kanu mana nyata kanu melaksanakan haji seperti anu tadi teh bahasana ge ari anjeun di alam dunya geus migawe naon saur eta anu melaksanakan haji abdi di alam dunya geus munggah haji melaksanakan perintah Gusti nyata keujupri karidwan Gusti ari anjeun apal kana ganjaran haji di saha nyata anger di ulama terus eta anu kadieu saha jalmi anu berehan sami kumalaikat Rasul ari anjeun geus migawe naon keur di alam dunya saur eta jalmi kaula berehan di alam dunya karena nyupri karidwan Gusti Allah ari anjeun apal ganjaran dina masalah berehan eta ti saha di ulama ngompong ke ulama adalah anu seperti tadi nu panggilan asa asup nyata jalmi anu berehan asup mana mereka kudu sifat berehan ya Allah tak gitunya sifat berehan dedehan belasan kasihan itu keruran tidak ada gitu tak kumaha bisa gitu tanggung jawab-jawab anu parantos di jalan berkurang sadayana ayeuna dina sasi Ramadan teu ngasakeun saum anu ka-17 dinten. Mudah-mudahan teh hiji dipasihan kagiatan, kasobaran, katawakalan, jeung nebihan tina perkawis anu mata kabatalkeun kana puasa jeung nebihan kana perkara anu mata ngaleungitkeun ganjaran puasa. Mudah-mudahan urang ibadah urang siangna jeung wogina aya dina panampian Gusti Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rugi sakit baik kami atur waktu sekarang bisa dilakukan. Ininya rugi sakit mudah-mudahan anu parantos dilungikeun senaya mangpaatan saedana khusus kanggo syukuri anu ngajulikeun anak umum kasadayana ahli bangsa. Mudah-mudahan urang sadaya di pasien kegiatan iman Islam ihsan jeung mental urang sadaya kang melaksanakeun parintahan Gusti Allah. Anu sakawasan urang sadaya kalawan anu ditantukeun ku Gusti Allah. Ya urang al insanu yudabiru wallahu yuqadiru urang cuma urusan Allah menentukeun. Mudah-mudahan urang ibadah urang aya dina panampian Gusti Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalam ditutup wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sabab wasilah ilmu fikih Quran sadayana ilmu alam muta'at dan masalah dunia wa akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin.